Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad dongeng Ki Agus Jago di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa. Diiring ku kadedeh kanya Gusti anu maha suci, urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Duriat ti alam gaib. Ayeuna kantun bagian anuka 30 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Ian Aditya ti Palihan Rancah Ciamis. Kangge Kang Ian ngahaturkeun rewuh laksaketik kabingahan. Rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon, mamang mah sok bingah kitunya. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun gitu. Seueur lah media sosial anu tiasa diangge nge-share atanapi ngabagikeun link video mamang ieu. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Duriat ti alam gaib bagian anuka 30. Kumaha salajengna sor cikopina betot simbutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel uzelan di tengah jalan tumpak dung dung des. Ngamukna kalabaka jeung kalabaki teu luput tina perhatian saurang panglima perang ti nagri Linggasoka anu ngaran Ranu Sirga. Ranu Sigra mangrupakeun pamingpin para anjing-anjing siluman. Nempo anjing-anjingna dibabad beak ku kalabaka-kalabaki. Sapada harita amarahna ngabaur jeung sora-sora anu matak muringkakeun bulu pundu. Kalayan teu loba mikir panjang deui, Ranu Sigra loncat di barung ku ngababadkeun pedangna. Wut sat. Cahayana paburisat barang jeung ngababadna jurus-jurus pedang narajang kalabaka jeung kalabaki. Bet. Dua jurus pedang iblis ngarangsek ngarah kana beuheung jeung dada. Celeng. Kalabaka luncat bari ngirimkeun gempuran leungeun genderuwo nyusur bumi. Dua leungeunna manjangan rek ngajambak. Hiu pros. Ranu Sigra ngakilek di barung ku rasa kaget. Kusabab jurus kalabaka di luar perhitunganana. Awakna ngahaja diputerkeun jiga sintir. Ngadeketan kalabaki maksudna mah sangkan kalabaka nuturkeun kana gerakanana. Teu dinyana kalabaka bener we nuturkeun. Kasempetan ieu digunakeun ku Ranu Sigra pikeun ngayakeun serangan balasan kadua musuhna sakaligus. Kalayan dibarengan ku gerakan nu kacida gesitna. Ranu Sigra
metakeun jurus pedang iblis na wud des seras cungkal kalabaka jeung kalabaki ngajarungkal dina kayan leungeuna taratu ngucur ku getih awakna ngadadak karasa panas luar biasa malah mah rasaanana asa dibeuleung. Waduh balai ieu mah bagi euy. Aduh ieu awak meni panas kieu jigana umur urang bakal tamat poe ayeuna euy baki euy. Cek kalabaka bari ngareret ka kalabaki anu sarua nyengir nahan kanyeri. Bareng jeung kajadian harita Patih Jambang Wulung marentahkeun prajuritna sangkan ngagunakeun panah seuneu pikeun ngabendung pasukan ti Sawartapala anu beuki lila beuki ngadeuketan. Dengan dek sawatara lila ribuan panah seuneu pating belesur daratang ti luhur ti langit. Nyuruh mapag prajurit anu dipimpin ku Syekh Ali Mustofa. Sedengkeun damar anting barang nyaksian kumaha kaganasan serangan panah musuh. Manehna gentak mesatkeun jamparing Ki Jampalodaya tina gondewana. Husus sier. Sapada harita ribuan jamparing pating belesat tibarengan ku haliwungana sora macan gaib nu ngagaur minuhan awang-awang negeri Linggasoka. Dua kekuatan pusaka kalayan teu bisa disingkahan deui pada bentrok. Malah jamparing sakti warisan Eyang Siralodra kadigdayaanana jelas nimbulkeun huru-hara nu kacida gedena. Ribuan panah seuneu kabeh kababad dihanca jeung diserang nepi ka nimbulkeun teror pikeun para prajurit Linggasoka anu pating jarerit jeung pating belecir nyelamatkeun diri masing-masing. Sora diaduna pakarang jeung ngajeritna para prajurit anu teu mampu mertahankeun diri pabaur jadi hiji. Haliber marangan nyawa anu ngalayang ka jomantara. Harita Syekh Ali Mustofa anu aya di barisan panghareupna kabeneran nempo ka pelebah kalabaka jeung kalabaki anu kadesek ku Ranu Sigra. Kalayan teu talang kedeui Syekh Ila Mustofa gentak nepuk punduk singa bodasna anu saharita langsung ngabretak lumpat meulah ka tengah-tengah prajurit Linggasoka. Bari teu tinggaleun ngababad-babadkeun pedang pusaka wungu nepi ka nimbulkeun korban jiwa nu kawilang lobana ti pihak musuh. Sawatara di pihak kalabaka jeung kalabaki anu geus pasrah kana maut. Duanana teu walakaya nampanan kasaktian pedang iblisna Ranu Sigra. Malangan ukur tinggal sajengkal deui pedang iblis rek nyapatkeun ragana. Nalika pedang iblis geus rek ngababad kana beuheungna, "Hucurelatang!" Cerijug. Ranu Sigra ngajarijeg ku sabab sabatan pedangna ditakis ku pedang Syekh Ila Mustofa anu ngolepat lir sambergan kilat. Sedengkeun kalabaka jeung kalabaki gancang nyingkah sanggeus sadar yen nyawana salamet ku ayana pitulung ti Syekh Ila Mustofa. Mata Ranu Sigra molotot ka Syekh Ila nu nangtung hareupeunana. Coba bodasna katempong ngelebet sedengkeun dua leungeunna pengkuh nyekel pedang wungu anu kokolenyayan. Kurang ngajar kumaha wani kisanak ngaganggu ilu biung kana urusan dewe. Jigana hayang ngasaan kumarasana kasaktian kula meunannya gizana. Sentak Ranu Sigra anu kakerot bari ngaluarkeun ciduh tina sungutna anu jiga anjing. Coba gerak keluarkeun kamampuhan ilai. Kula hayang nyao gizilah. Temal Syekh Ila teu kapalang nangtang pisan. Wah, rasakeun sia aki-aki peot
modar sia kurang ajar. Hiak corelat jeleng. Gerakan Ranu Sigra lir umpama kilat dibarung ku nyabatna pedang iblis anu ngaluarkeun cahaya hideung angker. Wush jeleng. Syekh Ila Mustofa luncat, sedangkan pedang iblisnya leber liwat kana handapeun dampal sukuna. Hiu. Giliran pedang wungu males narajang ngalatarang. Tapi orokaya Ranu Sigra gancang ngeloplos hiang. Sora sada nyiruan kadenge. Ku Ranu Sigra sing horeng pedang wungu teu kanyahoan geus malik deui narajang ngalabeheungna. Tang. Ranu Sigra gesit nangkis sakuat tanaga mertahankeun diri sangkan tetep pancuh dina taneuh. Tapi tetep sukuna kaseret aya kana tilu tumbakna ka tukang kadorong ku tanaga lapisan lawan. Edan aing oge tanaga jerona eta mangluk. Bener-bener edan kitu harita gerentes hate Ranu Sigra. Sedangkan Syekh Ila Mustofa teu mereka sempetan manehna langsung nyusul tepus ku jurus-jurus pedang nu kawilang ahengna. Ngabarasatna cahaya wungu lir kilat nyamber rek narok tarang disusul tepus ku teu kendatna gempuran. Pedes. Ranu Sigra mental tapi gancang hudang deui bari ngirimkeun ajian pedang iblis. Bet seor. Pedang iblis Ranu Sigra gerakanna melengkung mirip bulan sapasi ngagulung ningker ka unggal madahab. Hiat curelat jeleng korepat. Syekh Ila Mustofa gentak ngabendung kakuatan musuh nu sakitu beratna. Pedangna pating kolepat nahan tiap gempuran, malah mah sakali-kali ngudag Ranu Sigra. Brut. Pedang wungu norobos kana handapeun kelek. Daek teu daek Ranu Sigra kudu ngamiringkeun awakna. Tapi telat kusabab serangan susulan geus nampe deui nimpa kulit beuteung seret cer. Getih hideung langsung muncrat. Ranu Sigra gentak notogeun pedangna nahan panarajang pedang Syekh Ila anu teu kendat. Tang. Dua tungtung pedang bantrok adu kasaktian. Ranu Sigra ngaluarkeun sakabeh ilmu pangawaruhna. Tapi hanjakal teu mampu nandingan kakuatan pusaka pedang wungu milikna Syekh Ila Mustofa. Akhirna nahiji kasempetan pedang wunguna Syekh Ila Mustofa mampu niir kana dada Ranu Sigra. Celap. Ranu Sigra ngarahu awakna nyoloyong bari baloboran ku getih. Tapi dasar Ranu Sigra sok sanajan geus nandangan karipuh manehna kapikiran keneh pikeun nyelametkeun diri. Sukuna gentak nojal awakna langsung ngabiur kabur ka awang-awang. Curela jeleng. Syekh Ila Mustofa teu cicingeun pedang wunguna dialungkeun. Nu sapada harita langsung ngablesat ngudag Ranu Sigra anu kabur. Cras. Teu pajar bisa kumaha deui Ranu Sigra kudu narima takdir eleh jajaten kateter wawesen ku kasaktian Syekh Ila Mustofa. Gablung. Awakna ragrag ngagedebut ninggang lemah dina kayan katiir ku pedang pusaka wunguna Syekh Ila Mustofa. Tiwasna panglima perang Ranu Sigra. Bejana gancang naker nyebarna utamana di kalangan para prajurit anu keur campuh di medan laga. Para prajurit lingga soka pating gorowok silih bejaan. Ranu Sigra gugur, tumpur, gugur, binasa. Kitu jeung kitu patalepa nepi ka beja eta tepi ka patih Jambang Wulung. Rakatak. Huntu ki patih sapada harita kakerot. Ramona dikepeulkeun ti papareket. Matana hurung nempo ka damar anting. Sabot keur kitu dua waruga prajurit pating gedebut ragrag ngepas pisan hareupeunana. Blug. Atuh pugoe
Patih Jambang Wulung rada ngejat bakatku kaget. Matana molotot nyidik-nyidik dua prajurit anu ngagoler tanpa nyawa anu katiir ku Jamparing Ki Jampalodaya. Bangsat Damar Anting, ulah samad kaniaya sia, rasakeun pangwales ti aing deuleu. Hiat! Saenggeus ngomong kitu, Ki Jambang Wulung langsung narik tali les kudana nu sapada harita. Kuda langsung ngahiem bari ngabretak lompat muru ka Damar Anting. Ngablesatna kuda anu lompat dibarengan ku Patih Jambang Wulung nu nangtung na tonggongna. Harita Ki Patih Jambang Wulung mesatkeun pusaka Trisulana. Siar hus. Angin anu maranganana ngajius kebat muru ka Damar Anting. Jeleng. Damar Anting loncat, sedangkan singa bodasna ngabretek mapag kuda Ki Patih Jambang Wulung. Hiu cebrot gaur. Singa ngagaur. Sedangkan kuda Ki Patih Jambang Wulung langsung roboh. Nya kitu deui Patih Jambang Wulung gentak ngalayang sangkan teu kabawa ragrag jeung kudana. Barang jeung kajadian harita, sakilat Damar Anting nyapukeun leungeunna ngagunakeun jurus tapak dewa pikeun nangkis Trisula musuh. Siududes. Trisula Patih Jambang Wulung mental nu saterusna muter jiga kolecer. Akibatna nimbulkeun angin nu cukup kuat. Hus war cebrot. Awakna kadorong ngababad para prajurit anu keur bitotama. Napasna ngahegak kesangna ngaragajag maseuhan sakujur awakna. Tapi teu lila bari ngagerem Ki Patih Jambang Wulung nyapukeun leungeunna ka hareup. Sabrut. Jorelat hut. Ngan ukur sajorelat dampa leungeunna newak Trisulana anu keur muter. Damar Anting cukup maklum karena kasaktian lawan barang nempo gerakan musuhna. Tapi dumasar kana didikan nu jadi guruna, Damar Anting tetap tenang dina nampanan gempuran susulan anu dilancarkeun ku musuhna. Hut. Suku Ki Jambang Wulung nyeleber ti belah katuhu, dibarung ku kakuatan ajian tindih bumi. Damar Anting gentak ngingcet. Siplos kejeli. Suku Ki Jambang Wulung ngeplos panarajang nangan ukur nembrag bumi nepi ka ingeung. Tapakna nyeblok nimbulkeun tanda nu jero. Malah saking ku hebatna sebagian para tamtama lingga soka anu keur kadesek awakna malaur. Ngan teu ari pikeun Damar Anting mah nu tetep ajeg pancuh teu regrog-regrog. Patih Jambang Wulung rikat loncat nyusul tepus kedua pereupna anu pating saleber. Tujuanana tetep ngameakeun aji tindih bumi, tapi kakuatan nak leuwih ditingkatkeun. Kitu oge Damar Anting anu terobah dina jurus tapak dewa. Wus wut pung kadu. Dua serangan Ki Jambang Wulung ditangkis dibarengan ku ngebintihna siku jeung dampa leungeun Damar Anting anu ngagedor kana dada Ki Patih anu teu bisa nyingcat. Jabrot. Harita Ki Jambang Wulung kapentalkeun ka luhur, awakna jujuralitan. Tepati lila siut cre. Langsung Ki Jambang Wulung nyeot deui bari ngirimkeun hiji kakuatan inti bumi. Dibarengan ku sora nu ngajeleger hiji kilatan meulah bumi nyamber lir gelap saleser ngarah ka Damar Anting. Harita Patih Jambang Wulung geus yakin yen musuhna pamohalan bisa salamet tina gempuranana. Tapi tetela panyangkana jauh tina kanyataan. Kusabab kilatan cahaya aji inti bumi anu nyamber malah ditewak ku Damar Anting. Hutkap. Kajadian ieu nimbulkeun kakaget pikeun Patih Jambang Wulung. Beungeutna ngadadak pias. Sateka pola Ki Patih narik deui kakuatanana, tapi percuma. Kulantaran Damar Anting geus leuwih kesit nongtak. But seot jabrot. Ki Jambang Wulung akhirna ragrag dina kayaan awakna hancur.
Sapada harita kadenge soras surak di pihak prajurit Swartapala dumeh patih lingga soka nu jadi musuna geus gugur dina leungeun Damar Anting. Kajadian ieu beuki nambahan kagentar di pihak musuh anu memang kawanina geus ciut. Tanpa dikomando sakabeh prajurit lingga soka anu masih keneh aya pada bubar neangan tempat nyalindung nyelametkeun diri masing-masing tina gempuran prajurit Swartapala anu beuki ngarangseg ngadeuketan. Sedengkeun di tempat sejen Prabu Soka Panaran anu geus sayaga dina kereta kuda kadatangan ku hiji manuk rangkong anu ngabejaan yen pati Jambang Wulung geus nemasing pati perlaya ku saurang satria anu ngaran Damar Anting. Beungeut Prabu Soka Panaran jadi beureum lir beusi atah beuleum jelina anu dablang usik-usikan kalayan dibarengan ku amarah harita Prabu Soka Panaran mere parentah ka gulang-gulang bawa ka dieu si Garini kula moal sugema mun engke keur perang modarna si Damar Anting jeung akina teu kasaksian ku si Garini bawa ka dieu. Mangga Gusti mangga cek gulang-gulang nembalan bari nyembah terus ngaleos. Tepati lila Garini geus dibawa ti kaputren nusa terusna naik kana kareta kuda diuk tukangeun Prabu Soka Panaran. Sapada harita kareta anu ditarik ku opat kuda langsung ngabretek lompat tapi lengkahna ngan ukur nepi ka alun-alun kusabab Damar Anting sapara kanca tetela geus aya nungguan di luareun alun-alun. Prabu Soka Panaran matana lir kilat guguri nyayan nempo ka Damar Anting anu keur anjeujleuk na tonggong singa bodas. Sedengkeun tukangeunana Syekh Ila Mustafa Ki Nagareksa dituturkeun ku Kalabaka jeung Kalabaki. Sedengkeun para prajuritna ngabaris hempak merbayaksa. Kacecep Prabu Soka Panaran beda jauh jeung paneuteub Garini anu teu ngicep-ngicep merhatikeun kakasepan Damar Anting. Jantungna ngadadak ratug tutunggulan. Sok sanajan harita karak munggaran patepung. Komo deui basa panonna ningali ka pelebah akina anu teu jauh aya di satukangeun Damar Anting. Mun kongang mah asa hayang ngagajlang nyamperkeun ka akina, tapi hanjaka salila ieu dirina aya keneh dina kakawasaan Raja Jin Kapir nyatana Prabu Soka Panaran. Para wargi sadayana langit di luhureun alun-alun nagri Lingga Soka mimiti rareuk mega hideung pagulung-gulung nutupan sabagian cahaya panon poe nu katempuana semu kurang sumanget nyaangan marcapada. Manuk rangkong gagaya bagan muteran kareta kuda bareng jeung si gagak kerimang gagak hideung sobat dalitna Damar Anting anu teu kendat ngelak. Ngagolakna seuneu amarah anu ngaraksuk kana sukma Prabu Soka Panaran. Kiwari geus teu bisa dipeperuh deui. Nah hatena timbul tekad bakal tarung tutumpuran demi mojang incuna Ki Nagareksa nyatana Nyimas Garini. Nempo parobahan sikapna Prabu Soka Panaran Ki Nagareksa ngaharewos ka Damar Anting. Tah eta jang mangruk nu ngaran Soka Panaran teh anu geus ngiwat incu aki. Hayu jang geura bereskeun
aki geus gregeteun ieu hayang narok tarang si Soka Panaran jang. Sabar Ki, sabar. Ulah gurung gupuh anu penting dina waktuna. Itu Raja Jin kafir bisa ngalepaskeun Incu Aki. Panginten itunya Incu Aki itu. Cek Damar Anting nunjuk ka Palebah Garini anu aya di satu kangen Prabu Soka Panaran anu kabeneran ditunjukna keur merhatikeun dirina. Bener pisan jang, eta pisan Incu Aki teh. Kadea wayahna Aki nitip mun ke tarung ulah nepi ka gagal nyalametkeun Incu Aki sujang. Damar Anting ngan ukur mesem bari ngareret ka Aki Nagareksa. Sedangkan Prabu Soka Panaran kadenge sorana nu ngahaok semu peura tapi halibungan nangtang ka Damar Anting. Hei, nu ngaran Damar Anting, ayeuna waktuna urang nangtukeun takdir. Gera maju tampanan kasakten kaula der Damar Anting. Sanggeus ngomong kitu, Prabu Soka Panaran nyuit 3 kali. Dadak sakala nalika Prabu Soka Panaran geus ngahuit 3 kali, jirimna robah jadi hiji makhluk raksasa. Sedangkeun kareta kuda anu ditumpakanana pating derak-dak ancur barang jeung Garini nu kabawa meceleng. Jerit, jerit, Garini ngajerit awakna ngalayang. Tapi Prabu Soka Panaran anu geus jadi raksasa rikat leungeunna nyambar awak Garini nu saterusna dikepeul jeung dideketkeun kana beungeutna bari nyerenge. Sateka pola Garini nerejel sangkan bisa lepas ongkoh ngarasa dinggiapeun nampo huntu Prabu Soka Panaran anu sareukeut jabagalede. Ngan hanjakal pagaweanana percuma kusabab boro-boro bisa lesot nu aya kalah beki pageuh eungap di keranggem ku Prabu Soka Panaran. Percuma gelis, percuma anjeun mual bisa lepas sameme nu ngaran Damar Anting modar dina leungeun kaula deuleu Garini. Kitu harita cek Soka Panaran bari ngagajleng nyerang ka Damar Anting. Wut. Harita awakna nyeot ti awang-awang, peureupna nu sagede dingkul jeung kakuatanana nu bisa ngaruntageun gunung nyeleber rek ninggang. Mundur! Damar Anting ngagorowok mere parentah. Kusabab kacida bahayana serangan lawan. Jeleng jeleng jeleng. Ki Nagareksa sapara kanca jeleng-jeleng laluncat ngajauhan pakalangan. Sedangkan Damar Anting gentak ngabelesat. Awakna ngalayang nincak tak-tak Soka Panaran. Curela jeleng cere. Des. Raksasa Soka Panaran awakna ngarieg tapi teburung peureupna ragrag ninggang lemah. Jagur. Sora nu ngajelegur dibarung ku pating koceakna para tamtama anu racleng jiga bulu mawur. Saking kukuat-kuatna kasakten raksasa Prabu Soka Panaran anu sanggup ngoyageun bumi. Gerem Prabu Soka Panaran ngagerem handaruan. Leungeunna rikat nyambar Damar Anting nu aya dina tak-takna. Hiu berat. Baju Damar Anting benang dirawel. Nu saterusna dibantingkeun. Celang juralit. Damar Anting koprol. Awakna nyieun gerakan akrobatik suat sewot bari ngirimkeun gempuran. Sukuna merekpek najong dadana Prabu Soka Panaran. Jebrot jebrot ubet jebrot banggiung banggiung. Prabu Soka Panaran semu ngabangkiung tapi rikat deui newak suku Damar Anting anu keur murubut jiga hujan silantang. Wut kam. Harita Garini ngajerit kusabab nempo Damar Anting diparieuskeun. Panyangkana awak Damar Anting harita bakal remuk. Tapi kejadian anu teu disangka-sangka, kejadian anu teu disangka, kasaksian pisan hareupeun matana. Tetela Damar Anting bisa keluar
tina canggeman tina cangkreman marah bahaya ku cara ngagunakeun ajian belut bodasna. Awakna ngadadak leur teu bisa dicekel. Akhirna mah terjel. Awak Damar Anting lesot jeung Malik nyerang. Prabu Soka Panaran dijambak, sedangkan suku Damar Anting dipake deui ngahanca beungeutna Prabu Soka Damaran. Dibarung ku ngaluarkeun aji Dewa Bumina. Jabrod dayagdag. Raksasa Soka Panaran anu sakitu gedena teh ngadayagdag limbung bari ngagerem. Sedangkan leungeun kencana dipake ngeupel Garini karasa ngari. Akhirna plos. Garini lesot ngan hanjakal awak Garini meceleng. Untung kejadian ieu sareret katempo ku juru mata Damar Anting. Harita Damar Anting gentak ngacurelat newak awak Garini nu tinggal sidik deui nimpa batu. Curelat cenah hutap. Kalayang. Garini dibawa ngalayang turun narangkulan Damar Anting anu pageuh nyangking. Kebut rieg. Bumi alam karasa ngarieg. Undur jika dioyageun ku lini. Soka Panaran rubuh. Awakna ibarat runtunah gunung ninggang ngancurkeun sakur anu katinggang. Kurang ngajar. Titila silaing sakti oge manusia. Tapi ulah waka bunga kula can ele deuleu. Geus ngomong kitu, na atuh. Ari ujug-ujug, olo. Waktosna kabujeng seep wadia bala. Keun atunya. Ieu dongeng deh, urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sejamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.